Langsung saja. Alhamdulillah, dah lisan raja parantos dongkap. Hapunten teh langsung baik. Waktu disumakeun ka Ustazah Lisa Raja anu sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daramang aja. Alhamdulillah. Abah damang abah. Isti inu hadir dengan aki-aki we dihareup mah. Hapunten pami ngantosan lami, neng Ajijah teh berangkat sate acan maghrib ngan kapagung kumacet dan liburan bayi Natal teh panginten abah. Tapi alhamdulillah dengan resep Mang Bi semangat ngupingkeun abi bade ka pangaosan atuh kitu resep. Mudah-mudahan nu sumping ka pangaosan rezekina sing barokah. Berlimpah ruah. Anu can kabeli bisa kabeli sawah. Pergi haji ngabring ngarangkatna oge ka Mekah. Mahoyong ka Mekah hoyong. Geus boga duitna. Harek ngojay meureun. Mudah-mudahan sing nasib ziarah ka Mekah sareng Madinah. Amin. Nu hadir di pangaosan bari pagigir-gigir tepatnya ku abdi doakeun sok sing tarik aminah. Encan, cara sebutkeun ieu mah diburu-buru. Nu barokah hutang sing laluna hutangna. Da, nu pangkencengna panggedena hutangna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian lama engkau menunggu untuk kedatanganku. Bukankah aku telah berjanji kita jumpa di sini ku datang. Kini ku datang padamu sambutlah kedatanganku. Tepuk tangannya mana? Koprok persis taman kanak-kanak. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Wa ba'da tahiyya qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dilulus kan geus parasmanan euy. Honcan ngupingkeun pangaosan walaupun gak paham dapat pahala. Amin. Ditambih deui pahalana. Pami aya nu ngaos diwaler ku kalimat thayyibah Allah. Betul Bu? Ada yang sholawat dijawabna sallallahu alaihi. Pami aya nu ngaos diwaler Allah, nu sholawat diwaler sallallahu alaihi. Lamun aya sinden ti Karawang nembang karak dijawab tobat. Ya piraku aya sinden nembang dijawabna alo. Ayo ame semangat meh kompak ku abdi di komandoan. Padangan abdi ngeupel eureun, can ngeupel teruskeun. Satuju? Cobian heula. Allah yo. Stop panjang teuing. Karunya aki-aki bisa ngapeuh. Fadhkuruni azkurukum washkuruli. Ngapa? Washkuruli wa la takfurun. Terus can ngeupeul. Nyanggus atuh ngapa? Emang dimaksakeun. Teraskeun enggak usah teraskeun. Terus oke. Sadaqallahul azim. Ij'al hadza jam'ana ya Rabb jam'an marhuma. Amin. Orang keur ngadoa dijawab alo.
wa tafarruqa min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amin ya rabbal. Dadah hapunten satu acana ka para kiai, alim ulama, asatid dan ustazah. Para pimpinan majelis taklim yang dah bisa saya sebutkan satu persatu tapi tidak mengurangi rasa hormat. Mudah-mudahan guru-guru orang sadena dipasihan kesehatan. Amin. Wabil khusus sohibul bait, sohibul hajat, sohibul wasilah, juga bisa dikatakan sohibul gara-gara. Sebab kunaon Mang Bi pamit aya wasilah ti keluarga besar Bapak Ekom. Arek naon urang di tengah jalan peting-peting ngadeluk ngupingkeun pangaosan. Leres ece. Yang alhamdulillah tasyakur bin nikmah. Ieu teh atos akadna teh acan. Enjing panginten akadna yang insyaallah akan menikahkan Ananda Evan Febriana sareng Nanda Widya. Urang doakeun mudah-mudahan ieu keluarga sing dipasihan barokah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teu hilap ka para aparatur pemerintah aya kuna aya. Anu mana? Ada Gusti menilintuh ku teh. Orang doakeun ayeuna jadi ku enjing mah jadi camat. Amin. Ti camat jadi bupati. Kagok Paku tong jadi bupati hungkul ke jadi presiden. Paku jadi presiden kayak Ajijah jadi menteri desa tertinggal. Katinggalin wae. Doakeun sing tambi-tambi rezekina. Tambi-tambi barokahna ngan ulah tambi-tambi pamajikanana. Udah meuni kenceng. Teu hilap ka para sesepuh-sesepuhna, karuhun-karuhunna jeung dedemit-dedemitna. Alhamdulillah pendak ece Mang Bi ieu nang Ajijah teh ieu gelis henteu. Hanya piraku kaset mah. Hakul muslim alal muslim kata Nabi hak sesama muslim idza da'aka fa'ajibhu lamun anjeun diondang kudu datang. Ieu Pak Eko mengundang urang serea ka ieu tempat kupingkeun pangaosan datang daripada imah lalieur. Leres Bu? Ih, perlu bapak-bapak ketahui ibu-ibu teh loba beulieun jeung bayareun. Leres tuh. Komo ibu-ibu mah tukangan ngaji. Ini meni kenceng nganjuk. Mata ngaji oge kerneangan doa. Ipar aku keur ngaji dengan duit mah ici. Da ustazah ge sok butuh dukungan atuh mah teh sopan teh duit. Watak mampang-mempeng bah sumping ka pangaosan jadi ajang tali silaturahmi abi pendak sareng Paku, pendak Bapak Ibu di dieu. Bu, urang teh kudu rajin silaturahmi meh panjang umur loba dulur. Ah, pikir dengan duit jeung duit. Aneng Ajijah mah kumaha teu mikiran duit, emang kunaon sih isukan ingkang gerenyak datang ka imah saha? Emok. Ya aya kene 2024 emok. Poe Senen emok, poe Salasa emok, poe naon deui ece? Rebo jeung Kemis nah. Ieu masih kita korban Bang Emok ieu mah ya. Mani setia teh Paku, saya berjanji. Iya. Ibu-ibu anu sok emok mah kudu dicek cekelan dengan bawa ke pengajian. Mama galak yang dicekek. Ke batur pae. Alhamdulillah dalam rangka tasyakur bin nikmah walimatun nikah matak tingali sohibul hajat mah sagarupa diayakeun ece pake nyewa nyewa pang, mencit dom, mencit sap, mencit anu gen. Ayo, anu gede dipencit mah. Dari masa orang mah loba dosa orang aja oge sok loba hulang mikiran kamu anu gendut sok loba urang keur ngaji sok loba hilap itu mama melekpek keur ngaji gede. Masya Allah pantesan ya pami aya nu hajat nikahkeun ibu-ibu majelis taklim sok diondang nyanyi di payun teh duhai senangnya pengantin baru duduk bersanding bersenda gurau bagaikan raja dan permaisuri tersenyum simpul bagaikan. Duhai senangnya menjadi pengantin. Eta malam pertama ku malu-malu. Malam kedua ku masih ragu. Malam ketiga ku matikan. Usti. Malam keempat rambutku basah.
resah seluruh dajang panganten anyar maka tajam saeutik ayang atit nggak dah engke puluhan tahun rumah tangga katajong atuh dulu ku mata sia. Masya Allah matak diaos dina mukadimah dina hiji ayat fazkuruni kapaksa fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Ingatlah aku kata Allah niscaya aku akan mengingatmu dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah mengkufuri nikmatku. Insya Pak Eko lain teu boga duit arek ngondang jaipongan. Lain teu mampu arek ngondang organ tunggal tapi beliau mampu memilih dan memilah mana yang banyak maslahatnya dibanding madorotnya. Makanya diawali ku pangaji dengan harapan orang ngadoakeun putra putrina sing kenging keluarga nu sakinah mawadah penuh rahmah. Amin ya robbal. Cenah hoyong tentrem di rumah tangga punten neng panganten dibekelan ku Kanjeng Nabi kahiji cenah hoyong tentrem teh khairun nisa inna dzarta ilaiha sarotka. Sebaik-baiknya wanita dipandang suami pandai menghibur suami datang senyum. Ieu masa laki datang bibir handap ka kenca. Bibir luhur ka katuhu. Ngan menyon we bibirna. Senyum ka salaki teh lamun boga duit hungkulnya bah do. Boga duit mah mending ngalendet. Papa. Mau emam dulu apa bobo dulu? Sarwe salaki lagi oguan mah boga duit mah. Emang emam sama apa cinta? Encama cemur etol. Yang semur jengkol. Gitu Bu biar mesra sama suami insya. Ieu masuk di Karawang kos kieu paku kajon salaki urang teu balik-balik yang penting mah ngiriman. Allahu Akbar. Kajon salaki urang hidung oge yang penting mah loba. Astagfirullahalazim. Jadi salaki teu penting-penting amat yang penting mah lobakeun. Nih, aki-aki makin ngap-ngapan wae ieu mah ya. Ya Allah, Bu. Aduh, nu nganterkeun cai geuning kosong caina mah. Alhamdulillah. Jangan kayak di Kerawang. Ya Allah aya istilah nyalindung ka gelung. Sesarkim tekawin jeung urang mah bisa nyatu-nyatu pisan. Nauzubillah min. Ya Allah suami datang cium tangan bolak-balik kosok kece. Cium meni kencang to cenah. Abah abi bae naros pamitos Jumatan si emak cium tangan tuh. Pamitos Jumatan si ibu cium tangan tuh. Cok si emak teh kumari cium tangan ajujah bapak nage henteu Jumatan. Orang mah kesel da boga salaki teh. Kita ka masjid alasanna ngan asam urat we asam urat. Aneh asam urat pas bedug hungkul. Coba lamun disamper ku babaturanana titah nguseup ngadu hayam main japati Gusti mun dia lompat. Aya kitu aya. Ih salakina si Ece sieun teh. Sami cek si bapak ge lah ajijah orang ge ripuh boga pamajikan. Emang kunaon kitu Pak? Baheula can kawin kuat nahan hitut 3 jam. Emang geus rumah tangga boro-boro nahan hitut salaki nonton TV pamajikan lewat bret Gusti knalpot lewat. Ya Allah dandan buat jadi suami insya. Habis bedak pakai kapur barus. Halis tebelin neng pakai sifat Mekah jedat jedut. Ieu mah aya halis dikerok tapi keun kalenang. Pakai sedo murah keluar imah brek hujan atuh ngaleh-leh. Yang persis kelong wewe. Ya Allah Bu. Bu. Tuh mentang malam minggu paku dibeber meni rame si Sarkim yang si Odah kebobogohan. Darling modar teh eling-eling. Bobogohan nyereklan gitar mak. Bobogohan mah nyeklan gitar neng. Teu aku bobogohan nyeklan genjring. Eta nya qasidah meureun. Nyanyi si Sarkim na kita. Demi cintaku padamu. Yeay. Ke gunung pun ikut denganmu walaupun harus ku seberang laut dan bara gombal. Mama mau lohok wah lagu naon cenah tuh. Diteruskan ku Sarkim kita. Bulan madu di awan biru. Tiada yang mengganggu. Dijawab ku si Odah. Bubuy.
Oh gini gak ibu ternyata udah gak tahan. Senggol-senggolan. Makanya udah gak aneh Pak, zaman kiwari teh pernikahan dalam 2 kategori. Pertama pernikahan kategori anu luar biasa. Nu kadua pernikahan kategori anu biasa. Nu kumaha luar biasa sapatos kieu. Dewasa duanana ditikahkeun eta pernikahan anu luar biasa. Tapi nu kumaha pernikahan anu biasa, budak aleutik keneh, sarakola keneh. Pasti dikawinkeun ditanya, eta kunaon budak dikawinkeun? Dijawabna abiya. Nauzubillahi min punten. Biasanya ibu-ibu nih punya anak perawan anu nganjang. Meni bangga, anak urang mah geus laku. Tuh kemarin kita tahun baruan jeung kabogohna. Kamana tuh mak? Ka Curug. Atau budak balik di Curug saminggu 2 minggu. Dibelaan ku bapana ge moal salah mah asup angin Curug. Tuh beres-beres ece atau budak teu raboe dibawa ka bidan telat 2 bulan. Auzubillahi min. Matak punten orang sing kapok membiarkan anak-anak dalam berbuat dosa. Kapok membiarkan anak-anak dalam berbuat maksiat. Apabila kapok jerah hendaknya tobat ka Gusti Allah Subhanahu. Bukan kapok dalam bercinta Bu. Kita gak boleh kapok dalam bercinta. Tapi kapok jerah dalam berbuat dosa. Para guru-guru janganlah mengumbar nafsu. Sudah taek nyawer mang. Mending mau orang inang hungkul. Ada abdi disawer. Kom ikhlas ya ikhlas. Abdi mah era disawer tara biasa sakieu. Ini saya sisihkan untuk anak-anak yatim yang mondok di Sirajul Qori. Mudah-mudahan manfaat. Amin. Geus napokeun ka dieu bisi dicokot ku tukang sound system. Ibu wios ngangge musik wios. Boleh sambil nyanyi boleh. Bilih aya nu fanatik be diharamkeun. Abah, lamun seni diharamkeun, lagu diharamkeun ngeunaheun moal. Moal, boro-boro muka baso. Musabako. Itu nggak imaman eta di masjid tong di lagu ada diharamkeun teh. Moal ngeunaheun ieu. Cobian we. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim malikumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cek makmumnya amin. Dengan seni hidup lebih indah, dengan iman hidup lebih terarah. Cok digacok kali gacok cocok. Yang penting isi lagunya tidak dampak lupa kepada Allah Subhanahu. Seperti yang dikhawatirkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Sulam. Urang mah kieu we aja ngaosna, neng hoyong nyanyi hayu, hoyong seuri entong ditahan. Kenahan seuri gogodokeun sagede helm. Tuh di Karawang aya paku gogodokeun gara-gara nahan seuri dibawa ke UGD dibelek keluar seurina. Wah. Ya Allah, hidup tanpa seni hampa rasanya. Betul, Bu? Di Mekah, di Madinah, imaman teh palaranjang Abah. Yasin, Waqiah, Tabarok nggak berasa pegel karena pakai seni. Gusti pindah ke dukuh dalam. Subuh-subuh aki-aki wa huntuan usolli fardu subirongataini Allahu akbar. Yang buru-buru Yasin Tabarok neng tabat beres-beres. Tabat tiada bilang habi wa tabat yada bilang habi wa tabat yada bilang habi wa tab. Tos aki-aki pikun pindah surat oge inna a'tayna kal kausar fansoli li rabbika wanharin a'tayna kal kausar fansoli li rabbika wanhar. Dicolek ku incun Abah buruhong geus beurang innalillahi. Enggak golepak modar kabeh. Artinya apa? Hayo siapin anak-anak kita jadi generasi Islam di masa yang akan datang. Insya Bupati mati banyak yang mau gantiin. Terus Bu, Presiden belum ge mati rame sampai sidang MK dulu. Betul apa betul? Tapi kiai ulama satu wafat 10 tahun 20 tahun baru ada yang gantiin. Itu pun belum tentu sama kualitas keilmuannya. Leres?
Oleh karunia tetip anak-anak kita biar jadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Ya Robbal. Ibu hoyong gadu putra bisa ngaji hoyong. Hoyong gadu putra jadi kiai. Masa antren tuh. Tong alergi ngelebetin ke pangaosan apa? Guru ngaji mah ikhlas. Ngajarkan huruf demi huruf Al-Quran. Gek, diuk, da cangkel. Metode bugdadiah diajarkan mim patama te patah tamim domahmu matamu. Tiba heula aya teneng tuh di Pemda, di Pemprov guru ngaji demo minta kenaikan gaji. Aya teu? Teu aya, saking ikhlasna guru ngaji mah. Mentakan urang kudu nyaah ka guru ibu nyaah ka guru ngaji nyaah. Apal nyaah mere. Arek mere ke nyaah we nyaah. Punten mak. Zaman sekarang anak jauh dari agama, ya Allah hati menjerit. Nyamber we nyanyi mah. Agar usum anak alay neng. Anak alay pak kalau udah ngomong mata nage molotot, lidah nage kelaluar. Lo, gue, en. Buah lo, baba gue, lain. Manggil emak nage nyokap, manggil bapak nage bokap. Ini nak keluar di dapur, deh kecap. Jang bager, kalau ngikutin orang bule lihat dulu ya Kasep. Orang bule mah pantes, kulit nage bodas, bule. Tato nage danta, naga, harimau, gusti orang dia kulit hidung, tato orang kadut. Bukan di beruman kos kuah bakso. Pakai anting, mending emas mah hadiah ciki. Asup we ke Alpa, sendal dibuka. Asup ke Alpa, sendal dibuka. Pulang dari Alpa kena AC tapi kayaknya mah dikerok arah sup angin. Ya Allah, Bu. Ibu, saya titip Al-Ummu Madrasatul Ula, ibu pendidik yang utama, suami usaha, suami dagang, maglarkeun sajadah, menta ka Gusti Allah, Robbana. Hablana ya Robbana ya Robbana oblang doblang Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Minta doa biar punya anak yang soleh dan soleha. Amin. Ajijah orang mah teu bisa pakai bahasa Arab ya terserah. Main pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Jawa boleh. Saya kemarin ngaji ke Brebes Pak, orang ngedoa pakai bahasa Jawa boleh. Ya Allah, ajak kayak kieu ya Allah. Ora gelem, ora werung. Ging. Doa boleh pakai bahasa apapun, sing penting yakin mintane ka Gusti Allah Subhanahu. Abi di ijazah kupun rama apa? Karena perlu Bapak Ibu ketahui, saya ini putri dari bapak saya. Oh nya putrina Kiai Haji Obay Sobarnas. Nah yang wartoskeun ka jamaah, siapa tahu bisa diambil ibrohnya. Kenapa Pak? Ada satu orang usahana bangkrut, pamajikanana camberut, hoyong usaha teu boga modal, pengen pinjem gak ada yang percaya. Akhirnya tuh orang putus harapan Pak, datang ke hiji dukun, pengen jadi orang sakti, mandraguna, totosane, bojane kulit. Di bejaan ku dukun ieu hayang beunghar mah datang ke hiji kebon. Engke amplok jeung jin, eta jin bakal mere maneh ka beungharan. Datang tuh orang ke satu kebon, amplok jeung jin ngagak-gak eta jin. Aya naon RT? Mana RT na aya eueuh. Hayang beunghar jin, nape kata jin? Kaget. Ana ningali boro-boro RT hayang beunghar, engge teh gablek imah-imah acan. Sare di kebon teu boga bantal, teu boga kasur. Gak bisa usaha, katanya ada 7 jin bersemayam dalam dirinya. 7 jin, Bu dirukyah. Jin kahiji dugi genep kalaluar kabeh. Tinggal hiji jin hesek tedekeun keluar. Kok gak keluar-keluar ya? Ternyata 6 jin yang udah dirukyah berbondong-bondong datang lagi. Kok datang lagi? Arek ngabejaan dukun percuma ngajampe-jampe. Emang kunaon sih jin eta mah budeg. Enggak ada jin yang sakti Bu. Celanana be dipinjem moal ngambek ieu. Celana jeans. Hihihi loading. Tapi jangan kita menyepelekan karena mereka sama-sama makhluk Allah Subhanahu. Artinya apa Neng? Namanya susah dalam rumah tangga pasti bakal aya. Susah ekonomi pasti bakal ketemu. Sing penting yakin mintane ka Gusti Allah Subhanahu. Kalau pakai iman mah enak mah. Salaki datang bawa duit temawa duit. Alhamdulillah. Matak di awas dina Al-Quran. Walau anna ahlal Qur'an
Ngan aya opatan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakat. Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa ka Gusti Allah Subhanahu, la fatahna alaihim barakat, bakal dibukakan pintu-pintu berkah dari atas langit. Alhamdulillah, matak nitip di mana bedug geus ditakol, azan dikumandangkeun buru-buru. Nuker tandur, eureun tandurna. Nuker macul, eureun heula maculna. Nuker ngarit di kebon, tunda heula aritna. Yu urang salat dina waktu. Nah insya di mana aya kasusah tong hilap seueurkeun sholawat, utamina sholawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu wasallam. Sallu alaih molohok wae. Salatullahi wassalamu ala Taha. Salatullahi wassalamu ala Yasin. Ala Rasulillah. Pakai sholawat kerinduan, boleh Bu? Musik. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ma capek tuh ma? Capek tuh? Ya neng nu capek mah. Heulanya ma. Alhamdulillah, kemarin saya ngaji ke Pekanbaru bah, dikasih teh cai bodas weh. Alhamdulillah, kaduku dalam mah diberi cai ente. Minum dulu ya Bu, bismillah. Gusti Pak Eko mau begulaan geningan ieu mah. Jauh jeung alpa meureun nya. Ya sudah, doakeun Nabi sing sehat, sing berkah usiana. Harusnya hari ini teh Ajijah henteu ngaos ka Kuningan Abah. Harusnya hari ini teh ngaos ka Melabuh Aceh. Ngan ku sabab unu ngondang. Nyarek naon jojo ka Aceh unu ngondang. Neng tong capek-capek atulah kayaknya di amplopan. Najis amplop. Isina nya wae. Teu kada Pak Ekom, Ajijah mah tong di amplopan nya. Isina ge ulah. Lamun Pak Ekom henteu boga kaera gitu lah. Tapi doakan mudah-mudahan yang sedikit ini biar manfaat. Amin. Nggak pakai manajemen bah. Semenjak di aksi Asia di Indosiar, di kontrak di Islam itu indah jeung Ustaz Maulana tah, anu jamaah, anu kitu tah. Sekarang dibuatkan di TV One setiap minggu jam 12 siang. Saya takut masuk TV, takut. Emang kunaon sih neng kasetrum. Tapi doakan sing janten daiyah nu ikhlas. Amin. Nggak pakai manajemen. Ibu mau datang ke rumah saya boleh. Apa patokannya neng? Tuh keluar tol Karawang Timur arah Syekh Kuro bah. Taroskeun we rumahna Ajijah. Ada rumah 8 tingkat jeung mobil 8 siki. Ieu mah urang tukangan ieu mah eta maksudna teh. Melohok wae. Mau telepon SMS boleh. Kalau waktunya kosong saya sehat insya Allah datang. Ngan punten pame SMS entong singkat teuing nya mak. Sok bingung macana. Kadang aya bah nu nga-SMS emikum. Saya jawab walam. Ada lagi yang lebih singkat Pak As. Naon cenah As? Jawab lah XL. Apa sih As? Assalamualaikum. Apa tuh XL? Salam. Yuk jangan ngaur, kita kembali ke lab. Anak buah tukul. Ibu hoyong nyandak buah luhur di luhureun tangkal. Kedah ngangge alat. Naon namina euy? Galah, gantar, taraje itu bahasa Arab namanya al-wasil. Jadi pengen hajat kita dikabul banyakin tawasul utamina sholawat ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kahiji cenah neng bekel kanggo rumah tangga teh sing janten istri anu soleha. Kadua wa in amartaha atau atka, apabila disuruh selalu mentaat. Mamah keluar rumah gerai jilbabna nu kitu turutan insya. Jangan masukin laki-laki lain kalau nggak ada papa bisi aya fitnah nu kitu turutan insya.
Masalah ki keluar pamajikan bilu ditukangan memotoran OTW B OTW ayo nak gitu ayah mana ya Allah Siti Khadijah gelis beunghar tapi nggak pernah manggil suami namina hungkul mad ka dieu henteu apa yang dipanggilna Kanjeng Nabi pangkatna Rasul panggil pangkatna ya Rasulullah salamun alaik Rasul pangkitna Nabi panggil pangkatna ya Nabi Allah salamun mentak lamun emak boga salakina RT panggil pangkatna ya teh salakina RW panggil pangkatna ya mah keur usum lah ajijah mas rating ka salaki tuh kerame si Ade Astrid tumari mamah tumari mah karena takdir tiang widi meren kuring jeung anjeun lain jodoh dirasa mah hayang dendam dirasa mah hayang ngabales ka nyeri hate kuring ka manehna duh kutung teuing Gusti paling ngeureun ya Allah Bu Ibu saur pun rama mah dicarioskeun Neng pami engkin rumah tangga entong repok kedah repok naon repok teh di mana keur si Aa ngobrol si Nengna kedah rep cicing lamun si bapakna cicing Neng mangga sok ek nyarios entong lamun pok sadina mah rame mah para seha kabeh leres henteu kadua wasyawirhum fil amr kedah musyawarah tina segala hal aya caritana saking tara pernah ngobrol rumah tangga pamajikan boga antingan sabelah paku salakina oge boga sapedah ngan hiji banna ngan sabelah ban sapedahna gara-gara tara pernah ngobrol cek pamajikan teh karunya salaki urang arek usaha sapedahna ngan banna ngan sabelah urang jual we atuh anting teh sugan mereka beli ban sapedah sabelah sarua salaki-laki karunya teuing pamajikan urang boga antingan sabelah geus we urang jual sapedah teh sugan weh bisa kabeli anting sabelah kada tara pernah ngobrol balik di pasar duanana eta meulikeun anting sagede ban sapedah ya Allah tabuk kedahna pentingna musyawarah insya khairun nisa in nazarta ilaiha sarotka sebaik-baiknya wanita dipandang suami pandai menghibur hati kedua wa in amartaha atau atska disuruh selalu mentaati nukatilu wa in ghibta anha hafidotka fi malika wa nafsiha tatkala suami jauh bisa menjaga harta dan dirina insya pasangan yang soleh-solehah kelak mendapatkan zurriyah yang thayyibah amin ya robbal atau segimanapun orang tua boga anak penyanyi emang matak ngomong Neng engke lamun emak sakaratul maut panganyikeun barang 3 lagu we nya Neng anu kahiji alamat palsu anu kadua sambalado wal ieu semua lagi hoyong di ngajikeun kudu jadi anak ada saja matak titip ayuh sina ismahu idzaulid kasih nama anak yang ada artinya yang ada maknanya jangan kayak di Kerawang baku mentang-mentang banyak pabrik tuturut munding kos orang Cina siapa nama anaknya Neng linglung budak teh lieur we mah ayeuna pake calana isukana henteu Ajija orang mah orang kota meh gaul siapa nama anaknya Hernia Gusti Hernia cek orang kota bah cek orang lembur mah burut budak kubal gabel we cacingeun tapi jangan so eksklusif ya Ajijah kita harus Arab manggil lagi akhi ukti emang siapa nama anaknya Ijroil Ijroil ke bapakna kegering ngapan papa Ijroil datang boleh pak modar ini anak kenapa susah dibilangin ini anak kenapa penyakitan baik karena nama adalah sebuah doa yang kedua fal yuhsin adabahu berikan didikan yang baik sok lebetkeun ka pangaosan lebetkeun ka pangajian insya entong sieun mak di Karawang masuk eno protes bang ajujah emang anak orang asup ka pasantren keluar jadi naon sih jadi jelema pada aku keluar pesantren jadi bebegig ibu nanam padi rumput ikut betul bu nanam rumput padi belum tentu ngikut leres teh tanamkan ilmu agama dunia bakal nuturkeun insya tong sieun tahadus bini Ungkur Ajijah ngawas di Cipasung di Tasikmalaya
kuliah di Al Azhar Mesir. Tuh di Karawang sawah ngagebiar. Anu saha coba? Nya mah heueuh nu batur. Tong sia nya mah ieu mah anak hoyong masantren ulahun ku bapana. Pak, ujang hoyong masantren nya Pak. Ulah, cok urang ulah. Emang kunaon sih Pak? Lah, balik pasantren paling lagi proyekna proyek tahlil. Proyek tahlil. Kamu malam Jumat aya cungcuing. Emak terang teh manuk cungcuing. Naon namanya dia? Beak. Keak. Allahu Akbar. Keak. RT sibuk telepon lebe. Siap lebe. Aya naon teh? Eta aya keak. Isukan anu paeh lebe. Lumayan 7 poe tahlil. Apa kata lebe? Bener teh. Bias orang yang nge-CF puguhannya. Mak subuh-subuh aya pisan ngomongkeun di masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Naon cok lebe teh? Bener pisan tebakan si RT. Si goreng saha nu maot ih mitohana selebe pisan. Ya Allah, anak soleh mah tos pasti pinter. Amin, Bu. Anak pinter cantang tuh soleh leres teh. Ya anak soleh mah emak tedamang, abah tedamang, ngabring dibawa ke dokter. Eta budak soleh. Tapi nu kumaha budak pinter. Emak kana batuk pilek wungkul, buru-buru sawah kebon dijual. Eta mah harta warisan. Betul apa betul? Saya mau nanya nih, ibu bapak sebagai orang tua bisa melikeun sawah jeker anak, bisa melikeun kebon jeker anak. Anak bisa moal melikeun sawah jeker kolot. Moal. Boro-boro melikeun sawah ajija, anturkeun we 3 karung bea sabulan sakali ka imah kolot. Pernah henteu? Ih loba teuing 3 karung mah. Atau kueh iraha dianterkeun anak. Lebaran setahun sekali mak mudik di Jakarta. Likum salam mak neng boga kueh jeker emak. Kueh naon eta neng? Kueh ranginang jeung akar kalapa. Gusti udah nenek-nenek gak ada giginya dikasih akar kalapa yang dikeuman 40 peuting karaka catruk tak akar kalapa. Naon cek indungna teh emang mana boga kue tuh mak kolot mah henteu dibade ge teu dekeun menta leres Bu. Simpen we neng di dapur eta budak ningali ka dapur mak ningali pandaringan ngajerit teu pandaringan mak kunaon neng ieu beas mah loba. Oh nya bapa maneh ngadesel kunaon sih teu boga beas henteu nya bawa atuh 3 gantang mah tuh kolot. Urang mah nganterkeun sakeleutik ranginang, mainna mah ngarampok 3 gantang beas di bawah kolot. Betul apa betul? Perjuangan orang tua luar biasa, Dek. 9 bulan 10 hari mengandung ibu. Wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding. Kau mengandung, eta mengandung lagi. 11 anak eta. Sebulan 2 bulan mabok wae papa mama hoyong nu hasem ke heula atuh mah papa neangan heula ucing. Pa mama hoyong ayun-ayunan atuh pa di mana mah tuh di luhureun tower. Nya kasetrum aja. Sabulan 2 bulan mabok wae arek ngalahirkeun pilihan cuma 2 kalau enggak hidup mati. Selesai dilahirkan di canda ku bapakna, di azanan, di komatan, langsung di papangku. Anak raja gitu Kang Cilok padahal bapakna eta. Raja Cilok meureun aja. Moal ieu disebut anak tukang cilok moal. Sebat lagi anak raja leres. Endang katep. Budak nama hideung. Heueuh kasep-kasepna ieu. Enggak ada tuh orang tua ngejelekin anak. Terus Bu, ada juga anak ngejelekin orang tua. Matak punten kata Nabi, celaka engkau yang masih punya orang tua tapi tidak bisa masuk surga lantaran tidak bisa bakti kanu janten indung jeung bapak. Sebagai tanda cinta Ajijah pengen ngasih hadiah, pengen ada 2 nih anu geus huntuan randa dihantar. Kapayeun mah ayo tah hayu ke menang hadiah hayu buru ayo ke menang hadiah. Tah menang hiji tah anu jebab hejo tah hayu mak tah hayu ka dieu ayo. Tadi pengker tah hayu. Ada sok ka dieu mah ayo enggal. Tah aya si Andin datang ya. Kadi mah mana hiji di tah eta anu jebab hejo. Kadi mah ayo. Ada pakendo dang ding nang. Madamang mah menang hiji mah jadi ieu si Elsa katinggaleun ya. Madamang mah kadi mah eta mun gareulisnya
Inilah artis KDI yang tereliminasi. Keprok atau keprok? Mate Japati meren dikeprokan. Ma arek mentas. Ieu nyekelan wae meuni pagel. Kade tuan saeutik atuh meuni haleurin ih. Tong nyekelan bujur getek ha. Em dicemek-cemek. Ma punten, ma saha namina emak? Ibu Cayi. Ibu Cai, hayang ngopi weh Caina gitu. Hayang nginep weh Caina. Caina. Mama orang India merenya. Tuh nyekelan wae, mak nyekelan wae ya. Masa namanya Cayi. Ma Cai. Emang tara mandi gitu ya. Ma Cai gaduh putra barahiji mak. Gaduh tilu. Gaduh tilu. Oh mikir heula poho gitu ya. Gaduh putra tilu, gaduh caroge Hiji atuh. nya emang hiji ya. Beraku anak tilu salaki dua eta. Aya keneh carogena mak. Aya Saha namina? Amsor. Aduh. Baheula mah manggil lagi Aa. Yang yang nama puluhan tahun rumah tangga siapa nama suaminya? Amsor. Atuh bapak Amsor, atuh aya mami dendem ka salaki teh. Tuh nyeklan we bujur dah. Ada ngelamun aja. Masaha namina emak? Ratmita. Erat-eratan. Nyekelan we atuh mah meni erat-erat. Marat. Orang mana Mak Erat teh? Orang Raja Danu. Raja? Raja Danu. Ieu naon lemburna ieu? Saat duku dalam ieu. Dukuh dalem. Saha sinami kuwuna? Duka data terang. Encan kenalan meureun nya. Ieu kecamatan naon lebet nama? Japara. Japara. Kabupaten naon tuh? Kuningan. Provinsina? Jawa, Provinsi? Jawa Barat. Negarana? Ini. Negara naon urang ieu teh? Ieu orang Cina ieu mah ye. Eta hafalin Indonesia ieu mah. Coba emak ye. Emak Cai orang mana? Orang dia. Orang dia. Hebatnya orang dia. Ieu naon lemburna ieu mak? Raja Danu. Raja Danu. Desana mak? Desa Raja Danu. Raja Danu. Kecamatan naon tuh? Japara. Kabupatenna? Kuningan. Provinsina? Jawa Barat. Negara? Indonesia. Gitu. Ieu mah negara urang tes heula mak bisi ti Cina. Heeh. Hayu turutan ke menang hadiahnya. Pancasila 1 2. Yeah. Kahiji heula atuh. Engke karak nu kadua. Dibuka we geus divaksin. 1 Ketuhanan yang Maha Esa. hebat. 2 Kemanusiaan yang adil dan beradab. hebat. 3 Persatuan Indonesia. ya. Bener tenang we tenang. 4 Pengadilan agama. Mak Rat hayang kawin deui. Jeung saha? Yang mentang-mentang aya lebe meni inget pengadilan agama. Mak ka dieu mah hayu. 4 Kerakyatan yang dipimpin oleh Paku. Kerakyatan dipimpin Kerakyatan pemimpin oleh Pakuwu. hidup kuwu hidup. Aya meni pabelit eta. Kerakyatan dipimpin oleh Pakuwu. geus Paku. Geus kitu we lah meh tereh nya. Hiji deui hayu ke menang hadiah. 5 Wajib ke Mekah. Munggah haji ka Mekah. Eta mah rukun Islam. Ieu mah Pancasila. Gusti Marat urang kot digebuk ku Marat. Geus dah. Macai mah tong dibawa kuisnya. Mesti aprak-aprakan. Urang kan keur pangajian, turutan hayu ke menang hadiah. Sholatum. Itu biasa. Tok ka ditutuin bisi ragrag ayo. Sholatum. Salatu Bisalamil mubin bisalamil Linuk totitain. Ini ngalamun wae teh dah hayu. Linuk totitain. Linto titai. Geus kajen. Ya goromi. Guru.
Hayya manja anak. Hayam manjana. Manjana, coba teh yang anak ya manjana. Aduh, ma teh jimat, langka eueuh deui. Ece hoyong teh kenging barokah ece. Mau dapat karomah mau, kita nggak bakal dapat barokah, nggak bakal dapat karomah. Arek tetanya ka dukun, tetanya ka kuburan, tapi yang namanya keramat ada pada doa ibumu. Emang geus kuyak-kuyak kan ya Maya? Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Puter, ayo puter iya. Di mana teh? Aduh bisi ragrag. Doa iya. Yang mana bulak balik we nyanyi teh. Ma, ya kadia mana kadia? Neng mah hayang ceurik tanya atuh ku emak. Kunaon atuh neng ceurik? Katincak pugu nyeri. Kamu di sosoloyongan, wah itu dah. Ya, ayo, ku abi diberi hadiah ka dieu mak. Ayo, macaya hayang nu beureum, hayang nu biru. Hayang nu beureum. Kira-kira ku mic dipake naon? Ah, meuli pulsa. Ma boga handphone, bogaeun Facebook. Naon ngaran Facebook nama? Oh ini jendil@yahoo.com cenah. Tapi nya mah tong kaluar peuting-peuting nya. Paur lo bapak muda. Anu mah keur usum tuh ka Cikuda, ka Jatisari, ka Cihuni, ka Jatirasa, pamuda zaman kiwari. Nini diper Astagfirullahaladzim, teu ngari ini acan. Tapi nya mah tong kaluar peuting-peuting nya. Tong meuli cilok wae. Meni buru-buru, sok sing sehat, sing panjang umur. Kajen batur maut oge mama ulah maut. Sorangan we tapi hari kiamat. Sing sehatnya mah. Ya ngalamun we, emang ngalamun we hayang naon? Hah? Hayang naon? Hayang hartos. Udah hayang artos mau di belak-belakan. Yang nu beureum hayang nu biru. Beureum. Ma hoyong teu panjang umur. Alay panjang umur. Hoyong berapa ratus tahun? Anu artinya 200 tahun. Orang mah umat Kanjeng Nabi mah moal jauh usiana ti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi usiana dugi ka 63. Lamun emak usiana geus 62 tahun, 12 bulan, 28 poe. Isa poe deui berarti. Menang barokah. Ma emut kana teh usia emak sabaraha ayeuna? 17. Ya pakai legging teh ya. Oh heuh pakai legging. Tapi nya mak tah ieu hebat ieu Pak Ekom selain ngundang Neng Ajijah isukan emak aya di Indosiar. Setel TV nanya isukan emak aya di Indosiar jam 12 siang dalam acara patroli. Retewakan mun ku buser. Mak ka dieu mak doa kanggo panganten naon doana? Teh apa? Naon doana? Semoga panjang umur, sehat selalu. Selamat. Selamat naon eta hayu? Selamat ulang tahun. Selamat menempuh hidup baru. Kurang ka ulang tahun. Emang aya balonan gitu. Maret boga anak baraha ma? 9. Alhamdulillah, duh meni gaya Melayu 9 cenah. Gaduh putra itu nyekelan wae eta cicing heula kita daikeun cicing. Gaduh putra bari hiji mah? Salapa. Ngeureueuh keneh. Iya, atas teu gaduh. Salat maksudnya salat. Pirakwek ngeureuyeuh wah. Anak salapan ngeureuyeuh keneh tos entu cenah. Gaduh caroge mah? Teu. Randa. Pak Kubu aya randa ieu. Heeh di data maksudna teh. Ma tos lami jadi randa.
Sabarat duka sabarat. Tos lami hoyong nikah deui teu? Teu. Usaha nu daekeun atuh. Ma, ieu mah ngobrol wae mah ya. Wartoskeun ka jamaah. Rumah tangga teh komo ka panganten anyar bejakeun. Rumah tangga teh kudu loba nyonyoo. Nyonyoo Susu. Allahu Akbar. Nyonyoo elma. Nyonyoo susu. Uyuhan aki-aki teu ka susu nini-nini. Nyonyoo ilmu, meh boga budi pakerti. Nu kadua, rumah tangga kudu apal parduna adus. Bara hiji pardu adus. Bara hiji 5 gitu. 5, loba-loba teuing. Naon nu kahiji nama? Sahadat. Eta mah rukun Islam. Adia, pardu adus aya 2, nu kahiji niat, nu kadua ngaguyurkeun cai ka sakabeh awak. Ieu Pak Amsar aya kena cara mandi gitu ya. Alhamdulillah. Mak, Kanjeng Nabi lahir di mana, Mak? Di Mekah. Di Kurebkeuna? Di Madinah. Ari Marek di mana? Ek di Lima Luhur. Mama di dieu we lah nya, nu ngagotongna jauh. Ya Allah, kieu ece ngaji teh tong nungguan ini geus larunyem. Mumpung masih muda, tenaga masih kenceng, di belah mana pengajian didatengin insya. Yang terakhir kewajiban orang tua falyatazawwaj idza balag, dinikahkeun karena sudah balik. Neng Aa tunai semua kewajiban orang tua, tinggal kapayun neng sareng Aa minta doa restu tina jenteun indung jeung Bapak. Mudah-mudahan orang tua yang masih ada diberikan perhatian, diberikan kasih sayang. Nu tos teu aya sok diziarahin makomna, mudah-mudahan makomna sing janten makom raudhah min riyadul jannah. Amin ya rabbal alamin. Ajijah izin Abah tos di dieu enjing langsung ka Kertajati naik pesawat Garuda. Aya undangan ti Perdana Menteri Malaysia dalam rangka khitanan si Upin jeung si Ipin. Molohok wae. Tapi sebelum kita akhiri pengawasan yuk sami-sami orang ngadoa, mudah-mudahan orang kenging ilmu manfaat, hajat orang dikabul, urusan kita dimudahkan, wabil khusus sahibul bait kenging barokah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم ألف بينهما كما ألف بين آدم وهوى وكما ألف بين يوسف وزليخا وكما ألف بين علي وفاطمة الزهراء وكما ألف بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع خديجة الكبرى وعائشة الرضا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب alamin. Tanda dikabul doa, angkat tangan sama-sama, itu tanda dikabul doa. Namina tolak bala, nukuma tolak bala balikan hiji, angkat hiji, angkat yuk, angkat, dadah, tidak tinggi wingki, hempo. Mudah-mudahan manfaat, nyuhun dihapunten bila ya kalepatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahibul hajat bisa dipoto di atas panggung.